dulu tapi lamun nonton film apalagi nonton YouTube komo TikTokan saha coba bisa TikTokan kaum ibu ya ini Masya Allah mau TikTokan kadang-kadang sih gak gering panas apa tuh gering panas ya jogedan caranya ayat tadi gitu di dia subhanallah itu tadi mana kan mau gelo lo poeta cager itu lo gelo lo halah sih lebih gelo ayo cager gelo deh kayak sana lo gelo nih lagi lo gitu cager lah gelo deh gimana karena jauh-jauh ini subhanallah lihat anak-anak perawan ibu pernah ningali jadi lampu merah jalan menuju Jogedan pakai HP kerusuk itu pas lampu merah ngarabring hayang labrak teh gering panas baheula mah menuju Jogedan di jalan teh disebut gelo ayeuna nu jalager jadi garelo Jogedan kita di TikTok sebelum dimulai tolong yang punya handphone digunakan handphonenya dengan bijaksana iya bermanfaat tapi seueuran madorotna di handphone hati-hati ini cacing cau si Oppo si Vivo ieu cacing cau ieu ngarusak salah kita gering yang ditulungan dipotong salah kita geus kekejetan dokter BPJS geus angkat tangan pamajikanana lain ngadoa lain dipotong doakan ya suamiku biar cepat sembuh burung terus itu diteuleuh we opena teh mangka cek salakina teh ieu lu tabrakan lain ditulungan dipotong astagfirullah tabrakan nopang ngomong sampai hulu na copot eta copot na leungit jadi tulungan jelema geus eta malaikat rek nyabut di tulungan mah nu wali cabut ye dipotong jeung upload status di mana eta teh nu bakal cantik dengar muning hati-hati menggunakan handphone di sini semua ada segala macam subur gitu. Aduh, ya gara-gara kabuli ya jadi dengar kurang. Sekali lagi hati-hati menggunakan handphone. Handphone membantu. Habib Umar bin Hafid ditaruh hukum daripada handphone. Habib Umar ditaruh hukumnya ini apa? Jawaban Habib Umar sarua jeung mobil sama kayak mobil, sama kayak TV, sama kayak motor lamun dipakai ka pengajian jadi pahala lamun dipakai nyulik awewe jadi dosa homo janjian jeung micet mah jadi kan lamun nu di HP na aya aplikasi si hejo si micet didoakeun kabeledung ke HP ibu waspadalah apabila di HP aplikasi suami ibu ada si hejo waspadalah eta aplikasi cacing cau eta pinarakeun aplikasi micet jadi hukumnya tergantung digunakan kalau dipakai benar dipakai ngaos ya halus dipakai baca ya halus dipakai janjian yang aww-na bukan muhrim ya dosa dipakai nonton film porno ya dosa tergantung motor kan gitu sami dipakai ngaos ka dieu ieu kababakan cantrek jadi pahala dipakai ulin jak awewe jadi dosa hati-hati karena ieu biang fitnah umat Islam saat ini di sini fitnahnya umat Islam saat ini di sini untung waraja mah kunti ge ka fitnah ibu so kunti kita kapitnah ayah kunti bagaimana ayah kunti umpat ayah nama di video ibu yuri kita penampakan no kita genderuwo ayah genderuwo ayah kunti
Sia salah fitnah aing dah. Tuh dipoto di video di budak-budak yang jurik di video. Pos gede panas. Astagfirullah, eta kunting. Oh, gini mana jadi kararieu aing jalan. Sieun kunting urang mbebu. Aduh. Pokoknya hati-hati menggunakan handphone karena fitnah umat Islam saat ini adalah handphone. Contoh paling simpel ngarusak handphone ka urang kumaha tah, budak nanti rombongan cacing cau. Pasukan bodreksin. Apa pasukan bodreksin? Gula leutik. Jeung bodreksin ah. Laki bodreksin, awewe bodreksin ah. Jeung pasukan sebelah kia. Urang gede saeutik. Pasukan sebelah eta. Dan sebelah kia kan gitu, awewe kumpul papatungan jeung sebelah sabasko. Orang sebelah bisa menjadi bentuk sarerea. Pasukan sebelah kia. Nah, coba kita perhatikan. Maaf, saya lagi ada ngalaman alit, aku untuk ujuk-ujuk itu detik heula. Ngalaman, kurang teh maledog buru batur make kaleci ngalaman nakol buru batur ngalaman ada guna. Ngalaman kulit lang layangan, kaleci, panggal, none jak kulina teh gatri. Apalagi mainan anak-anak zaman dulu. Kita perhatikan, maaf nih, kita bicara belak-belakan, belak nakarak, belak nangkuban ya. Saya belum bahas maulid, bentar kita akan masuk ke maulid. Galak, anjing galak. Lamun heureun kudu kieu, kira lamun serius diajukeun deui ka hari. Ieu menang sepenting, ieu 500.000. Kita perhatikan, maaf ibu, bapak yang punya anak kecil dulu waktu kita kecil main itu mau nggak mau, suka tidak suka, ketemu waktu maghrib berhenti. Betul? Kadang-kadang orang lebih kesel, lebih mikir, pernah ya bapak-bapak ya nu ayeuna nu karolot ya, ya pak generasi wal asri. Generasi wal asri pernah teh ngalaman kerleutik mikir hayang main layangan tipe di. Pernah ya? Gunawan karena berangkat terpuas main. Dan saya kayak gitu. Lu bisa mainan layangan tipe di, gak berarti hayang kene main tapi bisa. Waktu nak main mau ketemu maghrib, pulang ke rumah. Datang ke imam, ku ibunya dicararekan, buru sini mandi. Dimajikan, kadang-kadang itu marah randi, tapi kabau kembang 7 huruf. Lagi ya. Guru udah keselamatan we, geus bau matahari, geus bau bui, geus bau kembang 7 rupa, ya udah diajar ngaji, eta guru ustaz nu di lembur eta masya Allah. Makanya orang kudu ngadoakeun ustaz nu di lembur eta diajar ngaji, eta budak. Maghrib. Datang ka imah, geus hayu buru-buru balik, datang ka imah geus mandi-mandi acan, blok sare. Elan sampai dulu main kaleci sama main hayang buru-buru isuk pengen cepet-cepet pagi sekolah hayang buru-buru balik dah hayang main layangan pak di kelas teh geus ngabayangkeun ieu kendor teh geus kumaha hayang kulit buru teh belum balik-balik hayang kulit anak dulu tapi anak sekarang ibu jam 10 malam masih kena main handphone. Ketemu waktu maghrib teh deureun teu ngaos makana budak ayeuna di kita ngaos teh hese. Handphone yang salah siapa? Kita. Karena apa? Anak-anak sekarang kalau tak pusing budak rewel tiba beut aduh. Angkane 6 juta. Tapi tenan nonrek mau didak pesen. Ngajup. Oh, eta. Tapi anak sekarang ibu main handphone. Ini nih, fitnah zaman sekarang ini. Ketemu maghrib masih main handphone. Di kita ngaji, jam 10 puting kieu. Mata nepi ka bolotot, Bu. Eta mata nepi ka petot, eta budak nepi ka rek sarek kieu kene. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa yang salah? Orang tuanya. Karena budak rewel tadi. Yang jadi masalah handphone
Tapi perlu ditonton sama YouTube. Terkira Upin Ipin. Laras tuh. Tapi ayah iklanan ibu. Tanu jahatnya iklanan. Iklan nanti kikituan tak awewe gendis. Iya budak umur 7 tahun kiinya can belur, yang selalu can lurus, lupa awewe seksi. Masa hayang boga, dirusak anak kita. Dilihat tontonan yang tidak seharusnya mereka lihat. Makanya tong heran budak ayeuna beuki ayeuna nu garede budak beuki lancur karena naon salah didikan. Dulu orang kalau mau judi itu kudu masang togel bari jam susu lumputan, ayeuna mah dina handphone. Slot apa slot? Salah sia nusuk salot sia. Aya nusuk slot ini yeuh. Kita doakan mudah-mudahan mu slot sing areureun amin. Lamun HP-na aya aplikasi slot sing kahuruan eta HP amin. Dua tadi micet ayeuna slot. Kabayang teh ku ibu ayeuna budak alit umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tos main slot. Umur 15 tahun tos apal judi. Ibu lamun maaf ibu kalau punya suami ibu senang judi bagaimana? Rudet ibu. Ya anak ibu. Masalahna manehna slotna teu kaciri ku urang dan diberi HP. Subhanallah. Kejadian satu yang bikin saya lebih tiap panggung saya bahas slot. Ada satu kejadian di dekat rumah abdi di Purwakarta aya Indomaret. Saya kadinya meser udun, apal udun? Lalaki makan kudu udun. Iya acara di masjid tidak sah jadi tidak bisa udun. So ngobrol lamun di luar, iya. Hirup tuh ngopi tuh udun tekop, bejaan. Aduh, bentar nyari baik. Satu waktu, kala-kala ya pokoknya salah sekarang. Satu waktu saya beli rokok di Indomaret. Saya melihat barudak pasukan bodreksin atau pasukan sebelah ya umur rasa 12 tahun, 13 tahun. Tiruan opatan, 3 orang atau 4 orang. Jadi cing depannya opatan ke Indomaret, dulu dicopot tapi nyetel duit receh. Kita harus kawan yang deposit, deposit naon, dana. Saya cek ngerti kan, deposit dana, beli game. Alasannya mereka pilih game, beli deposit 30.000 atau 40.000. Saya beli rokok, perhatikan kayak beli game, kasih ke hati. Tinggal kita beli nomor Garut tuh kayak apa bocor, mana yang sholat. Iya cacing jauh main slot. Deposit 40.000 kali siang. Yang kenaon eta. Oh, Bang, aduh. Ayo. Eleh, Bang. Apa? Di mana duit, Pak? Ditanya ke saya dari mana itu uangnya. Jawaban dia saya diberi jajan dikumpulkan ya, berarti sudah kecanduan. Dia dikasih jajan sama ibunya misal 5.000, dikumpulin. Biasanya anak kecil teh bisa nahan namun yang jajan. Tapi ieu budak nahan dirina jajan dikumpulkeun kumanehna. Jam naon? Jam salat. Berarti ieu budak geus kecanduan. Ieu mah balik saya teh bisa ngabayangkeun. Ieu budak teh dina kumaha anu detik kecanduan slot. Makanya dia lamun aya nu sok main slot sing guru areureun. Amin. Lamun teu areureun cing balangsak si amin. Balangsak we dibere beunghar rugi begitu mah. Tapi lamun eureun didoakeun beunghar ti babarakat amin. Mudah-mudahan nu aya di dieu sing balaleunghar sadayana amin. Nu acan haji tiasa akad haji. Nu acan umroh sing tiasa akad umroh. Kunaon ku saya didoakeun beunghar namun didoakeun lunas utang hungkul tapi balangsak sok pinjem deui. Didoakeun lunas utang tapi manehna balangsak pinjem deui. Jadi didoakeunna beunghar. Karena naon ibadahna jelema nu beunghar jeung jelema nu balangsak begitu. Ibadahna nu beunghar jeung nu susah. Tenang kumaha? Namun nu supan nu senangna ibu ibadah teh nu beunghar mah salat lagi bari seuri. Bari salat lagi beunghar.
gamis anyar atau mau kena anyar segit kopiah anyar atau tiungna anyar balaler si sejadah anyar sorban anyar pas rek salat oh kamu udah laki kamu awewe kieu 600.000 awewe makin pas salat tuh Allah kunaon pas kitu salat tak salaki ngajanjian mereka toko emas geus salat urang mah toko emas jadi salat tadi kusuk bari kebayang gelang nu mana eta nu beunghar tapi nu malaksak ieu rek salat teh santos gamis lusuh bau kerek teu atuh di minyak kopeah jenglot cengsol kitu nu make tiung nu make mukena geus bulau kayak warna geus teu dungu barana rek salat teh rek salat teh kitu Bu Pak aduh lain buka masjid, sholat teh lamun di masjid sok pagi jeung Pak Asep sok nagih. Kan kitu, tek sholat teh ya Allah. Bismillah. Menang 2 rakaat, ngetok pantok. Astagfirullah, pasti nu nagih. Cara jalannya orang kaya beda, lempang lagi gak. Tapi nu balangsak, tek lempang oge nyumput. Bisa numpuk ya, aing disagi aduh. Nah, eta makanya didoakeun sing balaleung.